Para mitra sadaya, Kota Kuningan kasohor ku kadaharan khas anu katelah hucap. Hampir diunggal tempat anu kangaranan hucap teh geus pasti aya. Ngan ku waktu ayeuna nu matak heran teh nu dagang hucap beuki ngalobaan. Atuh kaayaan di Kota Kuningan teh jadi pagimbung ku tukang hucap. Sigana loba jalma nu alih profesi kana dagang hucap. Ngan kulantaran nu dagang hucap teh loba teuing, antukna loba tukang hucap anu sapopoena ngajajentul sabab kurang kapayuan. Siga harita di jero pasar belah kulon, kasampak aya tukang hucap keur gegelendeng. Dumeh ti isuk nepi ka wanci lohor, karek aya saurang anu jajan hucap ka manehna bari jeung bayarna teh dianjuk. Lah, dipikir-pikir mah mending keneh dagang rujak kangkung. Lumayan sakali bebeunangan teh, bisa jang bayaran hutang. Teu siga ayeuna dagang hucap, ti isuk nepi ka wanci kiwari, can meunang keneh bae duit. Satadina mah alih profesi kana dagang hucap teh, ukur mindah-mindah rasa. Tapi tetela ripuh geuning karasana. Eta tuda nu dagang hucap teh, mani diunggal tempat. Ke, kumaha carana nya sangkan aya dina kapayuan? Cek Bah Deni nu geus meunang 2 poe alih profesi jadi tukang hucap. Keur jongjon kitu, ti kajauhan katempo ku Bah Deni aya jalma ngadodorong gorobag. Tuluy eta jalma kumanehna teh disidik-sidik, hayang nyaho sabenerna nu mawa gorobag teh saha jeung dagang naon. Beuki lila gorobag teh beuki deukeut, sarta katempo beuki atra. Malah akhirna mah Bah Deni bisa nyimpulkeun yen eta teh gorobag tukang hucap. Kaciri we dina gorobag teh raweuy kukupat mani sagede-gede hulu orok. Dina eta gorobag katempo kumanehna aya tulisan hucap wakuwu. Reg eta gorobag teh eureun gigireun pisan gorobag Bah Deni. Meunang sajongjongan mah Bah Deni ngahuleng. Tuluy manehna teh melong kana tulisan hucap wakuwu. Bari harita teh delek deui ka wakuwu. Anu harita keur sibuk nyiapkeun dagangan. Didelekan bae ku Bah Deni wakuwu teh teu ieuh malire, jongjon we manehna mah popola. Bah Deni teu bisa majar kumaha, najan harita wakuwu dadasar deukeut gorobag manehna oge, tapi teu wasa curam-caram da kangaranan anu dagang mah mawa milik sewang-sewangan. Ari wakuwu sanggeus beres nyiapkeun dagangan, trek manehna teh nyetel radio anu digantungkeun dina gorobag. Kadenge harita teh tina eta radio aya lagu Sorabi Haneut. Sedengkeun Bah Deni ngadenge lagu Sorabi Haneut teh, manehna ngahruk siga anu sedih. Tuluy manehna ngomong jero hate. Duh, ieu lagu kadengena teh mani waas kana hate teh. Bet inget ka pamajikan aing mah ye. Mun teu keur usaha mah lah, aing teh hayang ganjang balik. Teu lila ti harita lagu teh anggeus tuluy kadenge aya penyiar ngomong. Nembe tadi kasanggakeun lagu bubuka nyaeta Sorabi Haneut, mugi tiasa katampi. Mangga anu bade ngiring icikibung dina ieu acara diantos teleponna. Rengse penyiar ngomong kitu teh, ku Bah Deni katempo wakuwu ngaluarkeun HP jadul nu geus dibeungkeut ku karet geulang. Tuluy wakuwu teh nelpon. Halo? Kang? Ieu sareng wakuwu ye. Nuhunkeun lagu Beger Pakokolot. Dikintunkeun ieu lagu teh kanggo sadayana bae anu ngaraos kenal sareng wakuwu. Tong hilap diantos bilih aya anu bade amengan. Wakuwu mangkal di juru pasar Palih Kulon. Tah ayeuna wakuwu teh alih profesi jadi tukang hucap. Pilarian bae nya gorobag anu aya tulisan hucap wakuwu. Tos mung sakitu Kang, hatur nuhun. Beres nyarita kitu dina telepon, teu lila ti harita kadenge tina radio teh penyiar nyetelkeun lagu Beger Pakokolot. Bah Deni ngahuleng barang nyaho wakuwu teh bisa menta lagu kana radio. Dina pikiranana geus kabayang bakal loba anu datang bari jarajan hucap ka manehna. Wah, kaya kieu mah bakal payu hucap wakuwu teh. Da tadi basa nelepon, cenah kanu ngarasa kenal ka wakuwu mah diangkir sina datang. Geus pasti bakal loba anu jajan hucap ka manehna. Waduh,
Kayak kieu mah aing teh bakal ngegel curug ya. Gerentes hate Bah Deni, bari harita teh manehna mikir-mikir kumaha carana sangkan hucap manehna oge aya nu meuli. Sigana pangaruh tina telepon wakuwu anu tadi kungsi menta lagu kana radio, antukna loba nu apaleun yen wakuwu teh dagang hucap di juru pasar belah kulon. Harita katempo aya saurang awewe kolot lempang muru gorobag wakuwu. Kadenge eta awewe kolot teh ngomong sorangan. Ke, mun teu salah denge mah, tadi teh dina radio, cenah wakuwu dagang hucap di juru pasar belah kulon. Anu ieu suganya. Cenah mah aya tulisan hucap wakuwu. Rek disamper ah. Sugan we bisa dahar hucap gratis. Hanya akal aing teh teu bisa maca. Rek ditanyakeun ah kanu ngaliwat. Tuh, kabeneran aya nu keur lempang ka dieu keun? Katempo harita teh aya saurang lalaki kolot keur lempang bari haben luak liek siga aya nu diteangan. Sarta kadenge manehna teh ngomong sorangan. Kek di belah mananya gerobak wakuwu teh? Tadi cenah dina radio manehna ngomong alih profesi jadi tukang ucap. Mangkalna di juru pasar belah kulon. Dina gerobakna teh aya tulisan hucap wakuwu. Duh, ku hanjakal aing teh teu bisa maca. Rek nanyakeun ah, kebeneran tuh aya jelema awewe? Teu sabaraha lila ti harita, dua jalma teh geus pahareup-hareup sarta nu ti heula nanya teh awewe kolot. Ki, si laing bisa maca teu? Cing pangmacakeun tulisan dina gorobag itu tuh. Bener teu eta teh dibacana hucap wakuwu? Tadi teh dina radio dewek ngadenge wakuwu nelepon ka penyiar, ngabejaan cenah manehna teh dagang hucap ngaranna hucap wakuwu. Kabeneran dewek teh hayang kenalan ongko. Sugan we geus kenal mah bisa dahar hucap gratis. Nu ditanya harita teh ngahulang sakedeung tuluy pok nyarita. Puku dewek ge serua, ieu teh erek nanyakeun. Sugan teh Andika bisa maca. Atuh kaya kieu mah serua nanya. Ngenalkeun heula atuh. Ngaran dewek Abah Idun. Ade si lain saha? Serua deui pen radio ieu teh. Eta awewe kolot teh ngadenge ngaran Abah Idun mani curinghak. Oh, Abah Idun teh anu ieu jelemana? Jauh tina panyangka. Nu aya dina pikiran dewek mah Abah Idun teh jelemana Rudin. Tapi teteh lah sakieu mah ganteng. Ngenalkeun atuh dewek anu katelah mah Nini Warsi. Dewek teh ari ngadengekeun radio mah osok. Ngantara kungsi nelepon. Nyaeta tuh boga pulsa na. Rajeun boga pulsa meunang nganyuk atawa pamere. Jadi lamun dipake telepon ka radio teh sok dipoyok bae ku penyiar. Ngadenge caritaan eta awewe kolot, Bah Idun teh unggut-unggutan. Oh, jadi ngaran teh Nini Warsih. Atuh engke mah lamun telepon ke radio ulah make Nini, tapi tante ambe rada gaul. Sugan we aya anu naksir. Geus aya nama, yuk urang nyamper ke tukang ucap. Sekalian tanyakeun sugan manehna teh wakuwu. Da dewek gacan wawuh ari jelema nama anu mana. Kenal sote ukur dina radio. Dari bejonghok ejeng jenis nama encan pernah. Sanggeus pada saluyu, Bah Idun jeung Nini Warsih harita teh nyamperkeun gorobag hucap wakuwu. Sanggeus aya hareupeun gorobag, harita Bah Idun teh uluk salam, siga anu rek nyemah. Sampurasun, punten, ngeganggu ya. Badek tumaros dupi ieu teh leres kitu ucap wakuwu. Abdi teh mireng tina radio. Macar wakuwu teh cenah icaran ucap di dieu. Nya kaleresan abdi oge pendengar setia. Jadi orang teh sami-sami pen radio. Wakuwu menang sajongjongan mah manehna ngahulang. Teu buru-buru ngajak diuk. Tuluy manehna teh nyarita jero hate. Oh, Bah Idun teh anu ieu jelemana. Jeung eta ari anu hijina nini saha teh nya? Paduli teuing lah, teu urusan. Nu penting mah maranehna datang ka dieu teh rek meuli ucap. Pan menang duit meureun tah. Sabada ngahulang kitu, satuluyna wakuwu teh ngahiap-hiap.
Oh, ieu teh pen radio teh nya. Sok atuh calik. Gek harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh dariuk dina bangku nu geus disadiakeun. Sanggeus nu duaan dariuk, wakuwu teu cacarita deui, tapi ari jero hatena mah manehna teh ngomong. Ieu dua jelema teh rek marelih ucap ta moalnya. Biasana gen rek meuli mah sok langsung pesen, minta dipanggieunkeun. Nah, da ieu mah cari cing bae. Ari rek ditawaran, bisi disangka gratis. Peda sarua pada pen radio. Keun beah rek diantep. Ari Bah Idun jeung Nini Warsih ngarasa teu ditalek ku wakuwu teh maranehna pating haruleng. Sigana mah keur ngantian ditawaran ucap. Tapi ditungguan salila-lila, wakuwu teh balem bae kalah pura-pura maca koran. Ngarasa teu dipirosea mah, antukna Nini Warsih harita teh anu muka obrolan nanyakeun sagala rupa. Nu dipalar ngarah wakuwu jadi apet sarta satuluina nawaran hucap. Ke, Nini teh rek nanya, ari wakuwu icalan hucap teh tos lami? Sigana mah tos pangalamannya dina ngolah bumbuna oge. Eta we ningali bumbu hucap teh manilekoh kitu, matak pikabitaeun. Delek harita wakuwu teh matana ngadelekan Nini Warsih, bari tuluy ngajawab. Oh, nya ari dagang mah karek 2 poe, tapi najan anyar keneh oge, payu pisan, kamari ge kakurangan kupat. Dijawab kitu ku wakuwu, Nini Warsih ngahuleng. Manehna mikir-mikir diomongeun, sangkan wakuwu nawaran hucap ka manehna. Keur kitu harita teh kadenge, Bah Idun oge mairan milu nyarita ditujukeun ka wakuwu. Tujuan ge sarua, manehna ngarep-ngarep wakuwu nawaran hucap. Duh, ieu kupat mani baradak kieu. Ngadamel nyalira ieu teh wa. Sikana hipu pisan ieu kupatna teh. Bah Idun nyarita kituna teh, bari nyagapan kupat anu ngagarantung dina gorobag. Wakuwu harita teh ngadelek sakedeung ka Bah Idun, tuluy pura-pura deui maca koran. Bari maca koran harita pok wakuwu teh nyarita. Lain meunang nyieun sorangan, tapi meunang meuli euy. Sasikina teh 3.000. Jadi lamun ngajual hucap saporsi teh ulah kurang ti 5.000. Bakal rugi atuh. Komo digratiskeun mah. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, harita kadenge Nini Warsih nempas. Oh, jadi saporsina teh 5.000 nya. Ari sugan teh bisa ngasaan heula. Tah, engke kahareup mah meureun bisa nganjuknya. Wakuwu harita teh siga nu hare-hare teu malire kanu bieu nyarita. Bari anger pura-pura maca koran, kadenge wakuwu ngomong. Hucap jeunan dewek mah teu kudu diasaan heula. Kajeun dewek dagang hucap kakara 2 poe oge, masalah bumbu mah enakna nyelehkeun batur. Bisi ukur hayang ngasaan mah tuh ka tukang hucap nu itu. Wakuwu nyarita kituna teh, bari nuduhkeun gorobag tukang hucap anu ngarendeng jeung gorobag manehna. Atuh si Nini jeung Bah Idun meh bareng harita teh ngaliek kalebah gorobag Bah Deni. Sigana Bah Deni tita tadi ngadedengekeun obrolan 3 jelema. Antukna manehna nyaho, naon bae anu diobrolkeun ku 3 jelema. Sanggeus tetela apal kana jejer obrolan eta 3 jelema teh, manehna jadi boga ide kumaha carana sangkan hucapna payu. Tuluy kadenge Bah Deni ngomong tarik. Mangga nu bade ngaraosan hucap Bah Deni, ulah asa-asa diantos ka sumpinganana. Hayu kadarieu. Kadenge Bah Deni ngomong kitu, Bah Idun jeung Nini Warsih caruringhak. Satuluina manehna amitan ka wakuwu sarta buru-buru nyampeurkeun gorobag hucap Bah Deni. Kadenge harita Bah Idun ngomong semu ngaharewos ka Nini Warsih. Kadenge teu ku si Nini. Cenah cek tukang ucap anu itu beli bade ngaraosan mah ka dieu bae cenah. Gedarieu. Ayo, urang ke ditu, dewek mah lapar ya. Sanggeus nyarita kitu, koloyong harita Bah Idun jeung Nini Warsih teh indit nyampeurkeun gorobag Bah Deni. Atuh nempo aya 2 jelema anu nyamper, Bah Deni buru-buru nyiapkeun piring 2 siki, bari ngahiap-hiap. Hayu kadarieu.
Mangga bilih bade ngaraosan hucap bah Deni. Dijamin moal aya waregna. Pokona mah bakal dedeyeun. Atuh gek nu duaan teh dariuk dina bangku. Tuluy silih reret nyeh manehna sariri. Sanggeus duanana dariuk, bah Deni kadenge harita teh nanya. Bade saporsi atau napi satengah bae? Ditanya kitu harita nu nemalan teh bah Idun. Seporsi atau pesena. Sabab lamun setengah porsian mah engke teh teu wareg. Atuh teu lilati harita, deker bah Deni teh nyiapkeun 2 porsi hucap. Sanggeus beres, sok hucap teh ditunda dina meja. Mangga, wilujeng ngaraosan. Mirah dasa porsina oge mung 4.000. Pami hucap waku mah pan 5.000 saporsina teh. Ngadenge bah Deni nyarita kitu, bah Idun jeung Nini Warsih anu tadina geus rek ngahuap teh jadi kaneg. Tuluy duanana silih pelong, bari rada kuram kirem, bah Idun ngomong dumareuda. Oh, jadi 4.000 nya. Pan tadi teh di piwarang ngaraosan sanes. Geuning 4.000. Nini Warsih oge harita teh kuram kirem, manehna sarua teu geunah rasa. Pok harita Nini Warsih teh nyarita. Kumaha ieu teh? Dewek mah kecewa. Ongkoh titangasaan. Kare-kare ayeuna kudu mayar. Antuk nabah Idun jeung Nini Warsih, harita teh ukur bisa molong hucap bari neureuyan ciduh. Sedengkeun bah Deni, ongkoh-ongkoh wae maneh nama SMS-an teuing jeung saha, da katempo nama suraseuri bae. Para mitra sadaya, ti kajauhan harita katempo aya saurang awewe keur leumpang ka lebah dinya. Eta awewe teh pangawakanana seksi, make pakaian sing sarua ngetat. Leumpang nangageboy matak uruy pikeun lalaki anu nempo. Ucilila eta awewe teh beuki deukeut, antukna jog anjog ka hareupeun gorobag wakuwu. Terus eta awewe teh maca tulisan dina gorobag. Ke. Hucap wakuwu. Rengse maca eta tulisan, gorowok teh eta awewe ngagorowok bakat ku bunga. Wah, asik. Hucap wakuwu. Horeng di dieu mangkalna tehnya. Wakuwu. Aduh, di teteangan ka ditu ka dieu horeng teh di dieu mangkalna tehnya. Badenge aya nu ngagorowok kitu, wakuwu teh curing hak tuluy ngabageakeun. Jeh, geuning buku. Wah. Eta pakaian si gawe artis. Bo, ka dieu. Bisi rek ngasaan hucap wakuwu. Pokona gratis lah buku mah. Samalah mah bisa mekel bawaeun ka imah sagala. Para mitra sadaya, horeng eta awewe teh bukuwu teh batur ulin wakuwu mun pareng keur aya rapat di kacamatan. Dipuji ku wakuwu kitu teh, bukuwu jadi salah tingkah. Kusiwel manehna teh nyokot lipen tina jero kutangna. Ledot harita bibirna teh dibeureman nepikeun ka burahay. Satulina kadenge harita teh bukuwu nyarita. Wah, saya teh ngubek pasar neneangan ente. Pedah dina radio kadenge majar ente dagang hucap di pasar. Saya teh neneangan kaunggal juru pasar. Mani capek. Tah ayeuna kapanggih di dieu. Geus lila ente dagang hucap teh. Ditanya kitu wakuwu teh gancang nembal. Nya kitu karek 2 poe dagang hucap teh. Sok atuh ka dieu. Bisi ente hayang ngasaan. Pokona mah gratis euy. Bisa mungkus ongkoh jang bawaeun ka imah. Para mitra sadaya, sigana naon anu diomongkeun ku wakuwu harita teh kadengieun ku Bah Idun jeung Nini Warsih. Pok harita Nini Warsih ngomong ditujukeun ka Bah Idun. Kadenge teu? Tadi wakuwu ari ka awewe geulis mah nawaran hucap teh gratis. Nah, ari ka urang kudu bae mayar. Padahal mah sarua bae urang ge pendengar radio lain. Ditanya kitu ku Nini Warsih, Bah Idun teu nemalan. Manehna ukur ngareret ka si Nini, ret deui kana hucap anu aya dina meja tuluy dipelong salila-lila.
Sedang buku harita teh keur cecelebekan ngadahar hucap gratis ti Wakuwu. Sanggeus beak sapiring eureule manehna teh teurab. Atuh ngadenge buku teurab Wakuwu teh bungah kacida. Eta meureun ngarasa hucap jieunnan manehna teh karasaeun ngeunahna. Nepikeun ka eta hucap teh teu nyesa saeutik-eutik acan. Tuluy Wakuwu teh harita nyarita. Kumaha? Ngeunahnya hucap jieunnan saya mah. Ke dagoan sakedeung, tong waka initnya. Mawa yeuh jangka imah. Ku saya rek dipangmungkuskeun. Wakuwu ngomong kitu teh kadengieun ku si Nini anu harita keur melong bae kana hucap dina meja. Sarta pok harita teh manehna ngomong ditujukeun ka Bah Idun. Tuh, kadenge teu. Geus dibere sapiring oge. Dibekelan ongkoh. Jang oleh-oleh ka imah cenah. Bah Idun harita teh ukur ungeuk bari nyekel garpuh anu ditakol-takolkeun kana piring hucap. Treng 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 treng. Liuk harita Bah Deni anu keur SMS-an teh ngaliuk ka Bah Idun. Bari satuluyna Bah Deni teh nanya, "Kumaha? Rek nambah?" Bah Idun harita teh ngaliuk ka Bah Deni tuluy sirah. Tuluy sirahna teh gideug. Ari Nini Warsi harita teh sigana geus beak kasabaran. Nya kitu kahayang manehna mah Bah Deni teh ngamanggakeun nitah dahar hucap anu geus nyampak dina meja. Ngan didago-dago nepi ka harita Bah Deni teh teu daekeun pok. Kalahabeun we SMS-an bari suraseuri. Saking kukeheul jung harita si Nini teh nangtung tuluy korowok teh manehna ngomong tarik sorana mani ngengkreng kadenge ka mana mendi. Pengumuman. Anu araya di pasar. Kadarieu. Mangga pilih aya anu bade ngaraosan hucap gratis teu kedah mayar. Samalah mah bisa ngalayanan sorangan. Hayu kadarieu. Atuh para mitra, ngadenge aya anu nawaran hucap gratis bari jeung bisa ngalayanan sorangan. Jalma-jalma anu araya di pasar teh pating laliuk. Satuluyna kadenge raribut. Woi, aya hucap gratis euy. Aya hucap gratis. Serbu. Atuh para mitra harita teh burudul hucap Bah Deni diserbu kunu araya di dinya. Paranehna teh parahi nyieun hucap ku sorangan. Nampa hucap Bah Deni diserbu kitu, anu boga dosana nyaeta Nini Warsi, harita keneh pecir manehna mah lumpat dituturkeun ku Bah Idun, bari harita teh manehna mah ngajingjing hucap aya kana 5 bungkusna. Sedengkeun Bah Deni nempo dagangan anak ledis diranjah teh kan lenggerek bae harita manehna kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, caturkeun buku harita di imahna keur istirahat bari ngadengekeun radio. Harita tina radio teh kadenge aya penyiar awewe keur macakeun resep masakan. Ibu-ibu, ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan tradisional. Dupi nami resepna nyaeta oseng tilil kombinasi. Mangga ka ibu-ibu supados nyiapkeun alat-alat tulisna. Ngadenge penyiar nitah nyiapkeun alat-alat tulis, buku teh gancang kakaratak kana wadah patlot. Ngan hanjakal harita teh patlotna teh eueuh, sigana geus beak dipake gagambaran teu puguh. Atuh pok harita buku teh ngomong ditujukeun ka penyiar anu keur macakeun resep dina radio. Heula teteh, antosan sakedap nuju milari heula alat tulisna. Tiriling harita buku teh lumpat ka dapur, tuluy kokoreh kana hawu. Cag harita manehna teh kana areng sagede indung suku. Sanggeus kitu tiriling deui lumpat ka ruang hareup, tuluy ngadengekeun deui radio. Kadenge deui harita penyiar teh nyarita. Mangga upami tos siap, sim kuring bade nyebatkeun heula bahan-bahanna. Dupi bahan-bahan anu kedah disiapkeun nyaeta eceng gondok saboboko. Tret harita buku teh ngamimitian nulis. Kulantaran eueuh buku atuh manehna nulisna teh dina tembok. Kulantaran buku nulisna teh teu lancar, harita manehna nulis eceng gondok teh make gambar. Bentuk gambarna teh kumaha we eceng gondok.
Luhurna gambar daun, di tengahna make belenong buleud, handapna gambar akar. Atuh sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong deui. Bahan anu kadua nyaeta kalapa meunang marud. Huleng harita buku teh ngahuleng. Manehna mikir kumaha carana ngagambar kalapa nu meunang marud. Ke, kumahanya gambar kalapa anu menang marud teh? Duh, kieu ari teu bisa nulis gancang teh. Kulantaran sieun katinggalin, dina nuturkeun omongan penyiar, buku ngagambar kalapa menang marud teh cukup ku gambar titik-titik. Tuluy penyiar teh ngomong deui. Salajengna tong hilap siapkeun tarasi. Upami aya mah tarasi beureum supados ulah bau teuing. Buku harita teh ngahulang deui, manehna mikir kumaha carana ngagambar tarasi. Sarta kadenge harita teh buku ngomong sorangan. Ke, kumahanya gambar tarasi teh? Ari rek padu ngabentuk bae, bisi engke napatuker jeung talawengkar. Mangkaning aing mah jelema pohoan. Saking ku ngarasa bingung. Ceg harita manehna teh kana kaos kaki nu diselapkeun dina sapatu paranti senam. Teuing naon maksudna? Da ujug-ujug kaos kaki teh kumanehna diameuan. Burileng harita mata buku teh ngaburileng, tuluy bersin. Waci. Tah ameh teu poho tarasi mah ngingetkeunna teh make kaos kaki. Da tarasi beureum oge, anu atah mah bauna teh kawas kieu. Tuluy kadenge penyiar teh ngajelaskeun cara ngolahna. Ibu-ibu, cara ngolah oseng tilil kombinasi gampil pisan. Eceng gondok dipicin heula akarna, tos kitu kumbah sina bersih. Saterasna siapkeun samara, nyaeta parud kalapa sareng tarasi beureum digalokeun teras ditumis. Saparantos kitu, eceng gondok diabrukeun kana samara. Tos kitu mah samara sareng eceng gondok teh digulak-galok dina kawali panas dugikeun ka asak. Oseng tilil kombinasi siap dihidangkeun. Mangga wilujeng masak. Tong hilap ieu masakan teh tuangeun kanggo bangsa ririwa. Beres macakeun resep, kadenge penyiar teh muterkeun lagu Oncom Gondrong. Rengse lagu Oncom Gondrong, trek harita buku teh mareuman radio. Anu dimaksud sangkan manehna bisa konsentrasi pikeun praktek masak. Red harita buku teh kana tembok pikeun nempuan bahan-bahan masakan anu tadi ku manehna digambar. Teu ditulis teh tadi oge disebutkeun yen buku teh nulisna teu lancar. Ngan sigana buku teh can pati waras tina panyakit pohoan. Harita manehna ngahulang salila-lila nginget-nginget bahan masakan teh. Gap manehna nyabak tarang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Duh, asaku poho-poho teuing nya. Ngaran masakan teh naon tadi teh? Geus lah teu penting ari soal ngaranna mah. Ngan ieu bahan-bahan teh naon bae tadi teh nya? Ke. Ari ieu tadi teh gambar naon nya? Tengahna belenong, kaluhurna aya nu nyungclu, terus handapna rarawisan. Buku harita teh melong kana gambar anu kahiji nyaeta gambar eceng gondok. Anu sabrehan mah eta gambar teh katempona siga gambar anak hayam. Bari nunjuk kana eta gambar, buku teh ngagerendeng. Geuning siga gambar anak hayam? Ke. Keur diinget-inget gambar naon ieu teh nya? Geus lah, nya meureun anak hayam. Terus ari anu ieu titik-titik gambar naon tadi teh nya? Buku harita teh nunjuk kana gambar anu kadua, anu ngagambarkeun kalapa meunang marud mangrupa titik-titik. Kusaba boga panyakit pohoan teh antukna buku ngahulang nginget-nginget maksud eta gambar. Ke, ari ieu titik-titik teh gambar naon tadi teh nya? Duh, kieu ari jadi jelema pohoan teh. Ngan kana dahar jeung sare we anu tara poho teh. Ke. Moal kitu ieu teh gambar beunyeur. Nya lah, sigana mah gambar beunyeur. Nyambung ongkoh jeung gambar anak hayam mah.
Satuluyna buku teh ngareret kana kaos kaki anu tadi dipake alat pikeun ngingetkeun kana tarasi beureum teh. Sabab cek maneh nama bau kaos kaki teh sarua jeung bau tarasi beureum. Ngan manehna teh bet jadi poho. Bari ngiwir-ngiwir kaos kaki kadenge manehna ngomong sorangan. Ke. Ari ieu kaos kaki? Naon maksudna nya? Jeung naon hubunganana deui? Los-los dibabawa kana urusan masak? Moal kitu anu nyieun resepna jelema teu jejeg ingetanana. Cek buku bari ngiwir-ngiwir kaos kaki. Tuluy kaos kaki teh diambehan deui. Atuh katempo harita buku teh nyengir. Najan teu ngarti kana bahan-bahan anu tadi ku manehna digambar ku sabab poho deui. Tapi antukna buku teh lah-lahan rek nyobaan resep teh. Da ari kana tata cara turu prak-prak kana masak mah manehna teh rada inget keneh. Ke, tadi teh bahan anu kahiji anak hayam dicabutan heula buntutna terus dimandian. Aduh, atuh ieu mah kudu neangan heula anak hayam. Koloyong buku teh harita muru pipir imahna, anu kabeneran harita teh rame ku anak hayam anu keur kokoreh neangan parab. Ceng harita anak hayam teh ditewak hiji, nepikeun ka cuak ciak mata kuatir. Sanggeus aya deui di jero, buku teh ngahulang deui mikiran peta saterusna. Tadi cek penyiar, rarawisan handapna teh kudu dicabutan. Teu lila manehna teh ujug-ujug ceprut. Harita nyabutan bulu anu aya dina buntut anak hayam. Atuh hayam teh cuak ciak tarik pisan, matak gatel kana ceuli. Satuluyna ret buku teh ngareret kana gambar titik-titik, bari kadenge manehna nyarita. Tah, ieu teh gambar beunyeur. Jadi aing teh kudu nyiapkeun heula beunyeur. Tapi beunyeurna eueuh deui. Geus lah, rek diganti bae ku kejo. Tah hese nyangan beunyeur wayah kieu mah. Buku harita teh muru meja makan sarta nyokot sangu sakeupelan. Geus kitu muru deui tempat asal. Sanggeus kitu ceg manehna teh kana kaos kaki. Buku harita teh katempo aral. Saking ku bingung kumaha pipetaeun satuluyna, ujug-ujug sup bae harita manehna teh ngabuskeun sangu kana kaos kaki. Tah, kieu meureun maksudna nya. Kaos kaki teh diasupan sangu, tuluy anak hayam teh diabuskeun kana ieu kaos kaki supaya macokan sangu. Ari masakna rek iraha nya. Jeung ieu anak hayam di jero kaos kaki teh rek dikumahakeun deui. Geus lah moal bener. Hayang masakan mah mending beuli we nu geus asak. Cek buku harita teh aral. Sarta anak hayam teh dialungkeun kaluar. Nah, ieu mah dongeng teh nya aya bae.